jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging euy siap berat eta Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun deuk ka Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari bagus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara belah diuna terus dizarahan kurang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula orang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener zarah bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot kirim doa oge bisa zarah bener gini nu zarah teu bener minta info nu keluar euy eta kos kitu teu bener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti tidieu ka jauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi bletrok potong beko dokot deui nu anyar pas pelomar dia bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut kisah nyata iya mas Syekh Nawawi oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti bala-bala gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalana mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112
anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS teu mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol ta jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia bare bebeja kiai purukutut jaya kan bebeja gitu kedua orang PKS kumpul di mata kan ngomong menyeritakan nyana PKS balah DPR PKS di situ di Kulon betul beres nyeritakan saya kiai PKS nah, saya kiainya aduh budak cabokeun doang kurang kiai si bebeja kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae ieu kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah sok Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir waduh linduk dibacana istimewa begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kaget nyana di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan orang mana Syekh Nawawi orang Indonesia di mana Indonesia anak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking Tanara wede iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkonon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg we geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali menyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak nah ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir di suratan nazatik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal misra amis di jero Ilham Nawawi at-Tanari kaif sakitu doangnya nama kaif wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya etik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar panjang bari maksud nama lah sautet doang
santri nyuratan ka bapakna patut paling edek menta beas. Yuk mau panjang jasa surat. Waduh, yang terhormat ayahanda di rumah, dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh, malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh, itu mah di luar bae budaknya. Hitung nangan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras bah. Ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini, disertai dengan suara cecak dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres guys. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh ceuk ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat teh meunang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Itu tuh bagus data, tuh bagus ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede teh hebat eta nu geus kitu gara. Singkat padat geus pokona. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, ada tausiah, capek aing tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 na ya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu malulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai keheran keaneh ku ulama-ulama internasional, dipertanyakan kok pinter amat, dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu, Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza, dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur kae berubah ulah ngadahar laut. Esok aya santri ngadahar an ai ka kiai na bareng 5an, ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Kan saya ngadahar teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teu naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang.
itu sih ada pantang naon atuh ka kiai eta menang batur teu meunah enang sorangan nang batur mah teu naon aku masih aba eta macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teu meunang ngadarna naon guys endog mah ngadahan ya sia teh pantang lauk endog endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge bebereumna puputina mah meunang udah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore wan anu diciuman eta Abdul Karim waduh cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu jasa Syekh Nawawi masyaallah begitu ditanya masalah nah iya siap ayo siap bongan make jubah siap atau teter begitu teter kaget maknya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu otomatis keluar deui ka jero heula teu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor sarua geus letikna pan akur letikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong orang masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinter ya tak jadi ente ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing ente nyalalina peula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh ente silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dia make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean atuh saya naon ente sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percaya jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan cakna dikeukeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang kak biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan woi kieu keun deui rapih deui geus ya Allah
orang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah, kitab lu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun Syekh Nawawi syariatna hese memahami fikih, hese eta orang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti baik kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah, moal kaharti, moal baik kajian kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimufrodat jadi baik kaharti. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana, tanahna beak, tanah beak, Gunung Hajat nyokot, Gunung Hajat nyokot, pokoknya mah dicarokot di karari, kau mau kundek masang buntut mah, minta impo, minta diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya, lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kuno boga, iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab, lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yuk ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari ngeuk dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya na, teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kunaon mah penting mah manfaat bae, teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova. Justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni, bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu, menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna? Aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun menyieun, nukil manukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana. Ih, tetep bae aya padahal mah nyumput nya nang besi kapanggih. Jika panggil gaing di berejang naon eta duit isuk pake toge pae sakana jang naon mending manfaat bae. Masya Allah, mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu, dahar teu ngeunah, otak beuki bieu, mending ngadahar bae ada dasar beuki nya. Kelah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah, Qorai diturunkan di Sajistan, Iblis diturunkan di Ubullah. Pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah. Begitu dibaca di negaranya na sial iblis diturunkan di negara urang. Cek urang Ubullah. Itu kene Sajistan. Wah, cara urang negara orai. Mantap. Urang ulah ngadenge seremna baheula serem. Namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis
dilarang salat, dilarang puasa, teu meunang sarolat. Teu meunang aya nu magahan ngaji. Aman mah aman. Kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam. Ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an. Teu beunang, salat teu beunang. Akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat, sebab asal salat tembak di dinya ke. Asal salat tembak, asal salat tembak. Ayeuna salat di imah. Salat di imah tetep bae. Asal kaselidik tembak. Otomatis kan nu salat eueuh, nu ngaji eueuh. Agama mah Islam. Maka terus sampai ke ayeuna nagarana 100% Islam, cuman masjid eueuh nu salat eueuh. Negara Imam Bukhari di ditu, negara Bahauddin An-Naqsabandi, negara Alauddin An-Naqsabandi, urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu. Tapi peribadatan terbatas, kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah presiden nu ayeuna rada loyog kana agama. Jadi kos kitu tah kaayaan. Entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh. Prak urang ieu neureus sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeunna di ditu. Orai. Muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan. Nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat. Masyaallah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa. Kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah. Didinya terus bae Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa. Siti Hawa nati Jiddah teh terus berangkat mengarah ka Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua eueuh nu pasini kontrakan. Eueuh nu pasini taneuh lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh masyaallah ablag-ablagan can aya sasah. Tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Muzdalifah. Di Muzdalifah didinya cicing. Di Muzdalifah terus berangkat ka Mina. Didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan. Itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel. Cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir. Ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti. Cek Siti Hawa jatuh nyengir mangan senyum doang. Eta kadeuleuk ku aing ge kapeng-kapeng senyum kapeng-kapeng baeud. Ieu nu teu kuat mun baeud. Munajatlah Gusti ta Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah. Gusti utatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya.
kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti. Apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha? Mun kudu dipake naon? Kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae. Lantaran isuk pageto meureunanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan. Nu mantak heh adab. Kaulah pangeran anu nyaho ka anjeun. Ulah kudu loba omong Adam Hawa. Lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung. Waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat. Dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu? Pan dijawab ku kaula, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi. Ulah kaget Adam kusebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa. Ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini ja'iluka fil ardi khalifah. Ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah, bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah. Teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula. Hei Adam, jang anak cucu anjeun deui, lain sakadar jang anjeun duaan. Kebutuhan-kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhanan. Nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-rada buru-buru. Bujur panas di hareup panas. Lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah. Tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya. Bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun. Oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan, tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana? Maka Kangjeng Nabi Adam hayang buru-buru panas, Gusti panas. Sadajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh. Happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh. Cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau. Atuh sarua jeung asup ka hau direrab. Masya Allah. Masya Allah. Nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam, tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam. Lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge, ka urang Cikupa, ka urang Bojong, ka urang Sepatan geus pugu urang Pasar Kemis mah jajanna narurut.
kudu diceritakeun di pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper. Nah iya ya Bani Adam, anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libas. Nyata, jelas. Yakin. Kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeunana qad anzalna make anzalna anzalna mah kapan inzal inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur ka handap. Wah hambalah ya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak. Wah hambalah ya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante dina turunna ge beureun urang pararae mantak anzalna bimakna khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih pan aya anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake njieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian. Di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang dialan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareuas kana hulu tak kapuk kapas. Waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunlah tenunan jadilah wadimor. Waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari. Can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al Jupri. Terus Al Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katilu cai nomor kaopat seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh.
napas geus kaki geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spendek obatna ngarokok eta maksudna moal kebal deui Masya Allah geus teu bisa menghirup oksigen geus teh kitu keneh mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang tadi inuman atuh geus kitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus ngadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libas ayuari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya 2 macam nomor kahiji libas ayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha artina warisata ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model wall dan lain sebagainya eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai didalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian buluna bisa dijadikeun pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikeun ke uol kitu keneh kulitna dibawa ti Tangerang ti Bogor ti Cianjur ti Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksilah di Garut diproduksilah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket kita produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis. Tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tama jutaan. Eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajualna ge lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupama kecuali pasar Kemis. Dipakailah di luar negeri saha nu makena penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jero kulit buatan Bandung itu sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana jastina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hiji na sabaraha hiji salembar gede bisa ente mangsa 100.000 ente 100.000 lah ke 100 behelana udah sok murah-murah loba tukang kulit
kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalnya dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha atuh memang hitungan bae heulanan 50 juta sasapi masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kualimat timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit pada tage nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule serenyum jeung bendu baud ulah kadeule kitu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping warisa watikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab majaz deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu 2 walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapih pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat ieu pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasu taqwa etalah zalika khair nomor kaduana nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasut taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur ka handap manen necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat
di dia make kenong gede luar biasa. Wah, sepatu nage herang bisa pakai ngaca. Dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor. Fu teu meunangnya nama aya kokotor. Tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina wall England. Udah ngaput nage geus teu sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura. Teu benang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang. Tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang, sholat ente, puasa ente, maling terus. Nah iya, kadang jelema make pakaian bagus, amal lo goreng. Eta teh min jumlah itu make pakaian sataranjang, kata jelema kos gitu. Pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah, eta teh sataranjang hakikat nama. Tapi jelema pake pakaian biasa bae, kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji. Aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna. Aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar. Tapi nyana salat, ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh. Eta istimewa. Masya Allah. Geus amalus soleh, sumtul hasan. Kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang. Nu paling istimewa mah pakaianna bagus, secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat. Ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal. Jadi dirapi-rapi pakaianna lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang ka alam ku makhluk. Ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep, ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikeun, lamun nu kuru ulah make nomor ceteuing. Asal aya awale kuru jasa awake tinggal tulang make pakaianna merecet jasa. Aduh, calanana anu nyitak teh itu kene baju nak, masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae kunyana. Eta karena teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah. Jelma tuh masya Allah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jasa giblek. Waduh, make pakaianna gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Kenah. Lah, cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Ngeunaheun neuleuh sia tuh. Aju salaki nage kan rapi becak pamajikanana aduh asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Terus si der kan nyambung suami istri masya Allah. Ngeunaheun dititah urang kitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa.
libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji, libasut taqwa zalika khair, kitu keneh libasut taqwa, paranti perang zalika khair eta lah nu hebat. Atawa ieu libasut taqwa, libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat, libasut taqwa zalika khair, ditambah ku amal-amal saleh, ieu mah bagian batin, kalakuan nu bagus, zalika khair, ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian, jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya anu tina kitu kulit-kulit kayu, aya anu tina bulu embe, aya anu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek aya tun tina kitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar-alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh, alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana? Di bandara, asa pilot bae pun urangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae, masya Allah, renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Nah ieu kabeh zalika min ayatil, dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai, kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararaeh, urang bisa sataranjang deui. Endeu kumaha teh jarara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi kapas di Kalimantan jararadi nu dipelak, nu teu dipelak, idinya langsung dikemas, dibawa ke Bandung, dibawa ke Tangerang, di aya pabrik tekstil di urang teh, dibawa ke Surabaya. Kadang nu meuli nama urang Sumatera dijual di Tangerang, dijual deui ku ari kawan nu produksi. Tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan, jadi jutawan, miliuder, masyaallah. Bersyukurlah ka Gusti Allah, ieulah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Timimiti anu melakapasna, kemudian anu manenna, kemudian nu ngemasna karyawan, dibawa ka Tangerang, kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton, apa sabaraha kontainer dibawa lah kuari ka pabrik-pabrik tekstil. Timimiti patani, kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia, diasupkeun dak urang mah kuari tarima make, alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon, ti mana asalna, tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah zalika min ayatil, maksudna kembalikan ke Allah, itu tanda kebesaran Allah, tanda kemahakuasaan Allah. La'allahum yadhakkarun, manawa para kupar diharapkan seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah, nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katuteusina,
iman atuh ka Gusti Allah. Urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos, saha nu melaka pasdak, saha nu jadi tangkulakna. Di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji, dipake salat. Ilah zalika khair. Libasut taqwa. Tapi batur coba dulu sagedengen urang be make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah, nyana agamana Konghucu, nyana Buddha, nyana Hindu, nyana Protestan, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Tah geus dibere nya ku Gusti Allah. Awas. Awas. Ieu teh tanda kebesaran Allah. La'allahum yazak. Ingat sia ka aing cek Allah. Dia iltifat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab, tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun, endahan la'allahum yazakkarun. Bagian ilmu ma'ani ta mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas. Jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho. Ayeuna teu ngaji mah tuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres. Nu mondok ke kacaletot bae. Oh mah nu teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan. Eta bahasa model hitop, bahasa model majaz, bahasa model kinayah. Deuk kumaha ngahartikeunana, degungkeun habak jelema kos itu. Mondok heula sia. Ngahartikeun Quran mah. Eta bahasa-bahasa kitu. Aju naon maksudna? Wal iltifat wa yuduna. Ieu iltifat teh kos kumaha. Nah, engke naon rahasia-rahasiana? Iya tak kahararese aya majaz teh aya majaz mursal, aya majaz isyarah. Kemudian dirinya aya alaqah, aya korena. Deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan. Kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya. Masyaallah. Aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke, aya bahasa iltifat. Eta kumaha kos karitu mun teu mondok. Aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan. Tamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya mah. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi imimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan. Tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah hate. Ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga. Lamun tah heula teu maksiat mah meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan. Aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak. Aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku. Aju cek tuh nu di kantor meureun aing ge lah meureun
tak berpikir kadinya ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah. Tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang kuari dijadikan ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu gitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina. Eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dumatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam. Wahai anak cucu Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan bere sebab setan geus ngancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan digoda siak kuai orang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge calana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing aduh SMS-na dilancarkeun ku aing ujian digoda kajen ku kumaha ge geus kiai heula nu ku aing digoda ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa tial ka setan aduh terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah aduh ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae sia waduh teh setan sial jasanya setan di mana sia tempat sia tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputat, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang, Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinanakumus setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade
kajenteun setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk digoda siana bae ulah kagoda carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendi gideug aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing hade setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an huma libasahuma liuriyahuma sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagoda na akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ari ku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan kapan neuleukeun ka urang ngagoda na ngeunah dek dihareup dek digigir dek ditukang dek diluhur dek dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuh ka pannyana nyana meneuleuh ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuh ka setan ayu setan mah neuleuh ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuh ka setan deuk kumaha nangkisna deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu aya nya neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu nya nama neuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sia teh uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deket-deketan aja pendi wah inget ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokos gitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerjaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ka anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftar ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran urang dijanjikeun lamun urang bersih bakal balik deui ka tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ka akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ka tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam
numantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana teh kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan. Awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di surga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanna teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek di tukang dek digigir dek di luhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneuna mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak di tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus deuleuh lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikan sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanya aing oh nama batur bae di dieu keur zaman kula leutik kene aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin Gusia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeunna bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeun aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia ka ditu aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awal kurang tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa sama incuna masalah kalau datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin
Atau begitu dipencet tuh kalau luar setan mah lulus. Setan deui. Dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup, bisa neuleuh ka seuneu, berbagai warna seuneu kadeuleu jin ge sarua. Setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan. Aya wiridanana. Ulah nu borangan mah kejar di dinya sia. Ulah geus kono mah. Boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus haya karasana asal penting me dibaca. Maca Yasin mah maca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2 macana. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim. Tanzilal aziz. Sadaqallah. Cak pamajikan aku lantet aku naon cak. Ada di sini maca Quran ti penting cak kenapa? Masya Allah. Iya. Awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade. Masya Allah. Urang bisa deuleuh ka setan, bisa deuleuh ka jin. Lamun urang dibere kecerdasan, diberi penglihatan nu tajam mata teh, aya nu asli pembawaan pribadina, aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, atau melalui hizib-hizib, atau melalui wiridan-wiridan ti guru, aya nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh, nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dia kenengan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaele di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin. Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha numantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo. Aduh Gusti Allah. Tak urang menceritakan Bung Karno emang kumaha kitu. Bisa nagarkan rajin. Numantak Kiai Zaini mendakerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji. Nomor kaduana baheula waktu pendakerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung. Eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleuh ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang nyaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun teu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan teman. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten, belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede keneh. Ieu caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti nagara jin dibawa ka urang moal kaduitan
aya nu ngarewas naon wiridana cenah ge sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di nagarana ke dihareup ka mantak asa ulah ngabesan inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu alamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaiton-syaiton teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan-babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronina syaiton kuari lamun lain ajakan setan Yahudi Jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika Jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan ngan di urang deui nyana ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan Yahudi kroni setan Nasrani kroni setan kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae gitu bae walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sabobor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah kabupati meureun dikenongna macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacana lu umat nya bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tanotek sia de ieulah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus kajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobat da lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam